Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Sikap jeung tekadna Saraswati pamajikan ilaing teh memang bener lawing euy. Anu matak dewek ngadenge obrolan ti Angling jeung Rasanti, majalkeun teu bisa ngabantu teh ke dewek mah asa teu kahar ti lawing euy. Pilaku ilaing rek tega. Kampung kahuripan 2 poe direk digempur ku pihak musuh. Pang-pang lamah rek saja mana anu aya di barisan Darmayuda anu bakal mampu ngimbangan kakuatan elmuna Simbah Buyut piku Sarenggi. Dari cek jijiran jeung pamikiran dewek mah ilaing rawing euy. Anu bakal mampu ngimbangan kakuatan elmuna eta pamimpin barisan Willem Kintamani Dijaya. Wah, ngenya bener pisang ngecang anu diceritakeun ku Ki Buyut teh ka ngawing-ngawing. Anteng oge bogaan mamikiran nganu surua. Nyada ngarek sang hadai jalmana anu bingsa imbangan siwiku sarengian anu mantrak bangrisan Darmayudaan mudu dibantu ku Kang Awing-awing. Nerus ngasamira kue Kang Awing-awing ngarek tegaan ninggalkeun ngacek Suruswati nganu ngarek milu berjuangan. Sok we pingkirkeun ku Kang Awing-awing. Mokon nama mudu bingsa we lah. Kang Awing-awing mudu bingsa bantu. Nya lamun teu Kang Awing-awing ngarek sang hadai nganu bingsa bantuan mah. Si Rawing ngabagikeun paneuteupna ka nu aya dina eta riungan teu ratus nyarita. Maksud caritaan laki debleng gitu dianteng jeung salarea we. Anu aya di dieu apanan memang geus kahar ti. Ti barang datang dina peuting kamari oge apanan. Ama geus nyalita kanu jadi anak jeung minantu. Wayahna we mun ama teu bisa ngabantu. Nyada ali kangaranan berjuang mah tangtuna oge kudu aya pangorbanan. Hapanan sanajan kudu nying hareupan kakuatan musuh anu leuwih kuat. Urang mah kudu tetep jejem panceg we. Ulah rek lisi ku pati rempan ku ajal. Kitu. Anu penting upaya sakuat tenaga. Pikeun ngalawanan kakuatan kajahatan. Apanan tu kudu kami heula anu boga urang jeung ieu alam. Boga pamikiran moal mampu ngimbangan kakuatan musuh. Da ngeunaan hasil tina upaya mah kari gumantung kumaha anu ngarasakeunana gitu.
Apanan anu nyangking pasti papas cente lain manusia tapi nu maha kawasa ngeunaan Mbah Buyut piku sarenggi apanan sanunya di antara anak minantu ama bakal ayu mampu ngimbanganana gitu. Jadi kitu tah cek Akang Maharaswati si Rawi ngaret deui ka Saraswati nu jadi pamajikanana nu direret terus ngajawab. Upami Kang Rawing tetep kagungan sikap anu saperti kitu mah. Abdi ge moal bade maksa Kang. Namun punten we abdi matos diri dina hate pikeun ngabantu ka kulawarga. Soal abdi teu tega Kang. Anu bari hareupan bahaya. Janten abdi mah tetep moal tiasa ngeuring Kang. Ya, Ari Raswati keukeuh moal milu rek tetep di dieu mah akang ge moal maksa deui. Sabab apanan eta mah hak pribadina Raswati. Sabalikna akang anu keukeuh rek mulang kababakan paning triman. Apanan eta ge hak pribadi akang. Wayahna we ka salelea ieu. Rek miang ayeuna we ieu. Si Rawing cengkat nangtung. Geus kitu terus muru kaluar ti jero pasangrahan. Dijajabkeun ku paneuteupeuna nu araya di jero pasangrahan. Kabehanana siga anu dikunci bibirna geus taya anu cumarita deui. Sedengkeun Saraswati jeung dua anak minantuna ngan batihan nyuluwe jeung sedih hatena. Malah aya perasaan amak oge pang-pangna Saraswati sabab caritaan nu ditepikeun ka salakina tetela teu bisa ngarobah sikap jeung pamadagana si Rawing. Wah, ngenyaan ka ngawing-ngawing. Tegaan ieu mah ka ngawing-ngawing. Ngajak Saraswati manikeun ke henteu bingsa di halangan. Ngejeng henteu bingsa bantuan ka mihakmu ranggelingan ka ngawing-ngawing. Terus nerang kekeut anteng henteu ngatrian anteng mah. Kuneon ka ngawing-ngawing bogaan sikepan nganu saperti kituan ngejek Saraswati. Saraswati narik lapas panjang. Samu anu ngarahu hanya lu anu kanu jadi salakina. Kenlah itu kudu jadi pikiran teng. Urang memang mau bisa ngahalangan. Bet asek oge apan upaya mah geus dilakukeun. Ku cara wakca balaka rek tetep aya di dieu. Ngabantu kulawarga anu bakal nying hareupan bahaya. Kahidep opatan anak minantu ibu. Sing tetep gede hatenya. Anu jelas ibu bakal marengan angling dina mangsana ngayonan Mbah Buyut piku sarenggi. Ibu geus boga tekad mun tea mah ditakdirkeun ibu kudu ajarin pati ku Mbah Buyut piku sarenggi. Taya bayana keur ibu mah. Demi keur perjuangan ngorban ke nyawa. Jaka sinangling netep ka Saraswati anu jadi indungna bari terus nyarita. Nu disaurkeun ku ibu memang leres Bu. Darah sok sanos abdi ge gaduh tekad anu sami Bu. Upami teh mah engke dina waktosna urang duaan kedah ijen jajaten ngayonan Mbah Buyut piku sarenggi. Teras ditakdirkeun kedah ajal pati. Abdi bakal nampi kana eta kanyataan Bu. Ki Buyut Debleng milu nyarita negrakeun kahanyuluan hatena sigana mah. Sabab si Rawing kalah katetep mulang kababakan paling triman. Dewek weleh tacan ngarti kumaha pamikeunna si Rawing Raswati euy.
Dewek bener-bener hanyelu malah aya perasaan amak oge. Dina mangsana urang sarelea butuh ku bantuan manehna. Bacalah kitu patut jawabanana eta Sirawing. Lain tadi lain milu ngomong atuh Rasanti. Ki buyut teh beuleuh ngaret ka Rasanti nu direret terus kawalon. Abdi tos hoyong nyarios. Ningali walaran Ci Amarawing seperti kitu mah. Margi abdi bakatku ngarasanya lu, Bah Buyut. Sareng sedih oge. Malah jadi asa nambahan kah nyaluan teh Ki. Margi kaya anang bule sakumaha anu jelaskeun ku Amarawing. Nang bule tos mal tiasa diharapkeun aya mulang ka pilemburan cenah Ki. Casakan mun aya nang bule mah urang teh bakal aya keur pakumaha-kumaha. Kitu diantarana kaayaan anu lumangsung di jero pasanggrahan Darmayuda dina waktu harita. Bareng jeung ngagilirna wanci manjing wanci peuting kabehanana pada geus sarare di jero imah. Anu masih kene aya di jero pasanggrahan teh kali tinggal tiluan. Jaka Sinangling jeung si Banteng Wulung katut aceng jeprut di luarana masih keneh galun ngobrol. Wah, Mang Anceng mah tetrep teprikeun ka ngayeuna ngoge misi keneh ngacan ngatrian anglingan. Kuleun ka ngawing-ngawing menih henteu dengean ceritaan ngacek Saraswatian nganu jadi mamajikan. Ngalah kakeukehan we ngindit ka babakan Mang Ning Triman. Nalus nyarang hanyuluan. Hejeung amekan we Mang Anteng mah. Nalus jadi bingungan. Cobra ngare kumaha engke anu lawanan siwiku sengehan teh aceng jeprut milu mairan caritaan. Terus terang nama orang geus kudu ngabahas deui eta masalah gitu bener teu. Terus terang Ramadan Angling tos mutuskeun kitu ya ayeuna mah boga ada di Den Angling lah bener teu. Sabab Den Angling anu bakal ngawakilan nang bule mimpin barisan. Terus terang ngeunaan menghadapi si Wiku Sarenggi Den Angling teu kudu dikate lah bener teu. Urang mah optimis lah terus terang. Ngadoa jeung berusaha sakuat tenaga kitu teh serang. Da jelema mah teu sayuana unggul lah, pasti lemahna lah. Sabab keur Ancengna rek Wiku Sarenggi atawa Wiku Serangga bakal dihadapi lah pokona mah. Kang Anceng teu serang bakal ngabantu lah sekuat tenaga demi keunggulan pihak urang. Ngabantulah ke menghadapinya, bener tuh. Sebab kesualannya, kan Aceng mah teu kusaha gitu bener. Jaka Sinangling ngabagikeun panentep ngakasih Banteng Wulung jeung Aceng jeprut beritus nyarita. Memang kenyataan untuk bisa ditawar deui. Eta kaputusan tipun Bapak teh. Anu jelas urang mah kari tinggal tatan-tatan we. Mangsa nying hareupan gempuran kekuatan pihak musuh. Sakumaha anu direncanakeun ku pun anak nang bule. Ngeunaan nyeun sababaraha lombang keur pitapak teh. Dinten anjing mahnya kaprak ku Mang Ateng. Sababaraha urang anggota barisan pikeun nyieun sababaraha lombang. Jebakan keur pihak musuh teh Mang Anteng. Jadi orang laksanakeun sakumaha anu geus direncanakeun ku nang bule. Kulobana anu migawe mah diharapkeun enjing siang eta sababaraha hiji lombang jebakan teh bisa beres. Diteruskeun ku latihan tarung campuh supaya nu diharap ku urang-urang ayeuna kaunggulan. Kitu tah Mang Anteng. Wah, siapan
Kumanganceng bakal dingatur ngeunaan mangsalah ngeta mah anglingan 86. Dan ngecek rasantian mah ngisukan ngisuk-ngisuk kaengne telik sandian bakal datangan nelus ngarek bengjaan ngeunaan jumlahan kang kuatan bangrisan musuhan. Napina netrepe keur anceng mah henteu pikiran jumlahan kekuatan musuhan lah nganun jadi pamekan Bang Anteng mah tetep lah munan anglingan ngejeng ngacek Suruswati nganu bakal lawanan semiku sarengian jadi sarampangan kang nahatena ngoge gitu nguliwak sabab Bang Anteng henteu rindo lamunan anglingan ngejeng-ngejeng Suruswatian teprikeun ka jari kobran nyaeta jeung binasa ku siwiku sarengehan ngeta ngaluhun teu waleh jadi mikiran Mang Anteng mah anglingan jaka sinangling ngahulang sakedeung siga nu keur mikir jaka sinangling sanajan can kungsi panggih jeung Mbah Buyut Piku Sarenggi tapi menangkat terangan ngeunaan dirina anu boga kekuatan ilmu tingkat dewa harita jaka sinangling ge jadi bisa ngukur kana kemampuan dirina. Jaka sinangling telila terus nyarita deui. Memang berat bakal si harapan ku abdi salangpun biang teh Mang Anteng. Tapi memang geus saya pilihan deui Mang. Sabab abdi anu bakal mimpin barisan ngawakilan Nang Bule. Tangtu boga rasa tanggung jawab Mang. Tanggung jawab ka anggota barisanana. Anu jelas abdi sareng pun biang tos nekadkeun mun tea mah ditakdirkeun kudu ajalin pati ku Mbah Buyut Piku Sarenggi. Taya bayana demi nanyerkeun keadilan jeung kebenaran. Wah, ngenya bener itu tekadan Mang Anteng ngoge anglingan. Toh pasti jingwa ragaan lah demi perjuangan. Di mana-mana berjuang pasti aya pengobranan. Ikhlas rindo lah keur nganteng mah. Ngenya da neon nganu ngarek di Kabalang mamajikan terbogaan lamunan teprikeun kamu dumaeot moal make ngejeng mamanasaran nganu menting geus berjuang lawanan kang kuatan kang jahatan bener henteu ngaceng terus terang Aceng ge boga tekad yang sama deh terus terang sanajan teu berjuang oge tetep da bakal kasoran kematian lah bener teh. Saupama urang tos ditaksirkeunana untuk maeot gitu kan. Is oke ke Aceng mah. Terjadi masalah. Dan semua juga yang hidup di alam dunia ini kan bakal maeot. Anu mata ke Aceng mah di mana tarung sampuh lumangsung warek pilih-pilihan Aceng. Sa anu nyamperkeun dodes ku Aceng mah terus terang. Gebrok lah ku Aceng mah terus terang. Rek kalawan sasaoge dihadapi ku Aceng mah. Sebab kan Aceng makan salua. Ayal ku sasaha Aceng mah gitu. Untuk sieunan ku sang saha, untuk ku sieunan ku sang saha we, ya masih ngacengan. Masih nangoge bakal gitu ngomongan nganan teh nya. Ngkemang eta ceritaan teh mudu dibuktikan ngaceng. Aranan dina narung campuhan mah lamunan henteu bingnasakeun mungsuh ngurang anu bakal dibingnasakeun anu mantrat narohanana goge nyawaan lain gitu anglingan bener kitu Mang Anteng ngan sok sanajan bari jeung kitu mun teh mah jumlah kekuatan barisan musuh leuwih loba nu diharapkeun mah pihak urang bakal bisa nimbanganana. Anu matak nyieun lombang teh nyaeta lombang jebakan sakumaha direncanakeun ku Nang Bule
mangrupa cara pikeun ngurangan kekuatan jumlah musuh. Cuah, ngenyang itu bisang maksudan nang bulean ngoge. Terus tempat narung tawuran di Tegal Salasar nganu ngaya di lemuran ngurang ngoge memang legaan pisan. Jadi bakal langluangsa lah dipangkre ngekir narung sampuhan nawuran oge gitu tanya. Dina kayaan keur kitu, waktu Jaka Sinangling parang ningali kaluareun pasanggarahan anu kayaan di luar teh memang dicaangan ku sababaraha hiji obor. Katingali harita rentang-rentang aya 2 jalma anu datang bangun anu rek muru kalebah pasanggarahan. Eta 2 jalma teh nilikana kaayaan baju nu dipake dina Wanda Jawara jelas lain jalma biasa. Nu saurang mah jago kolot nu make kampret jeung pangsi warna koneng. Dina tonggongna nyelapkeun toya besi anu panjangna 1 meter mangrupa senjata anu lanahna. Sedengkeun nu saurang deui mah leuwih ngora. Dina tonggongna ngadaplok 2 pedang. Pikeun dunya kajawaraan mah geus teu bireuk deui ka maranehna duaan teh. Nu jago kolot katelahna Engkong Kungniang si Toya Salju. Katurunan pendekar Tionghoa. Sedengkeun nu leuwih ngora nalah Konjaka si pedang ganda. Harita Jaka Sinangling anu pangheulana kaluar teh jero pasanggarahan dituturkeun ku si Banteng Wulung jeung Aceng Jeprut. Barang ningali aya nu kaluar teh jero pasanggarahan, harita anu saterusna ngacanteng nangtung di hareupeunana. Tukangeunana narangtung si Banteng Wulung jeung Aceng Jeprut. Harita Engkong Kungniang si Toga Salju jeung Konjaka si pedang ganda pada ngeureunkeun rengkahna. Jaka Sinangling ngabagikeun paneutepna ka 2 urang jalma asing anu anyar pinanggih teh lilatus nyarita. Bagea saha kisahna duaan teh? Aya kepentingan naon? Datang lain wayah dina kayaan Wan Cipeuting datang ka dieu aya naon? Engkong Kungniang si Toya Salju nu harita ngajawab. Ngomong Sundana campuran. Haya, we datang kemari? Memang aja. Haya, si kalama we perkenalkan heula. Orang-orang sebut we Engkong Kungniang si Toya Salju. Haya, terus ini sobat we punya nama Konjaka si pedang ganda. Terus kamu sendiri siapa? Kuring Jaka Sinangling. Haya, jadi Jaka Sinangling. Ieu nu ditukangan dulur kuring adalah Banteng Wulung jeung Aceng Jeprut. Jadi aya kepentingan naon anu kaduaan pangna datang ka ieu patempaten teh? Konjaka si pedang ganda nu harita ngajawab di bareng jeung seuri. Si laing teu kudu kaget ningali kadatangan lewek duaan dina wanci peuting saperti kieu euy. Maksud tujuan dewek teh Jaka Sinangling nyata hayang meunangkeun hadiah sayembara euy. Nu diayakeun ku Tuan Willem. Saterusna dewek geus meunang katerangan si Rawing teh aya di dieu. Mana ayeuna si Rawingna? Engkong Kungniang si Toya Salju milu nyambungan caritaan Konjaka ditujukeun ka Jaka Sinangling. Haya, kamu dengar Kang Jaka Sinangling? We datang berdua kembali teh untuk bisa menangkap hadiah sayembara. Haya, salah dapatkan hadiah sayembara. Situ pasti oke sudah tahu Kang
sikap jeung caritaan Jaka Sinangling jadi tanes. Jelas kuring geus nyaho kana syarat pikeun menangkeun hadiah sembara. Sabab lain Andika duaan wungkul anu geus datang ka dieu teh. Memang geus loba anu datang, tapi kabehanana digagalkeun ku kuring. Terus sareng kuring salaku anakna si Rawing tang tu bakal ngabela anu jadi bapana, anu bakal ditandasa dibinasa ku jalma anu hayang kana hadiah sembara. Engkongkong niang si Toya Salju Sri Reret jeung Konjaka si Pedang Ganda. Rada kageteun oge barang ngadenge caritaan Jaka Sinangling anu nyebutkeun anakna si Rawing. Tapi Konjaka si Pedang Ganda terus nyarita deui di barung jeung seuri. Jadi si Laing teh anak si Rawing ya? Maksud si Laing mah salila ieu si Laing anu geus ngahalangan jeung ngagagalkeun sakur anu datang ka dieu hayang menangkeun hadiah sembara. Dewek duaan mah bisa dihalangan ku sasaha Jaka Sinangling. Leuwih hade gancang sina kaluar bapa si Laing. Sing hareupan dewek duaan kitu. Geus kudu loba basa-basi jeung dewek mah Jaka Sinangling. Geus aya katentuan anu lumaku Konjaka. Saha nu boga karep hayang panggih jeung bapa kuring. Leuwih ti heula kudu bisa ngabinasakeun heula diri kuring salaku anakna. Samemeh ngabinasakeun anu jadi bapa. Eta katangtuan lumaku oge keur Andika duaan. Hayah. Situ berani omong seperti itu Jaka Sinangling, ha? Atau itu mah sama dengan kamu olah nantang bercalung, ha? Nantang bercalung sama Oe dan si Konjaka, ha? Situ kudu ngerti. Oe sama si Konjaka teh bukan jago sambarangan, ha? Di dunia persilatan mah. Geus pada nyaho lah kami oge ka Oe. Rek dianggap tantang tarung, cenah naon. Anu jelas kuring memang anu bakal ngahalangan kana pamaksudan Andika duaan. Kuring memang kudu ngabela anu jadi bapa. Katang tua anu caritakeun tadi ku kuring eta lumaku pikeun satiap anu hayang menangkeun hadiah sembara. Konjaka si Pedang Ganda da puguh leuwih ngora tibatan engkong kung niang si Toya Salju. Langsung harita kasinggung ningali sikap jeung ngadenge caritaan ti Jaka Sinangling. Oh si Laing kekeh boga karep anu saperti kitu Jaka Sinangling. Mangka si Laing tangtu bakal nalima kana akibatna. Artina si Laing nu bakal leuwih tieula dibinasakeun ku dewek. Pikeun ngabinasakeun si Laing, cukup ku dewek ku Jaka Sinangling. Si Banteng Wulung anu aya di tukang Jaka Sinangling langsung kahudang amarahna lantaran harita